Tah barudak ayeuna pelajaran seni nyaeta bernyanyi. Siap barudak? Siap. Sok aya nu kahiji yuk piprik-pitiu. Siap Bu Guru. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Saya lah Upi ku ibu ninanya di pasihan 80-nya. Yes. Ayeuna giliran Gen Adli. Bu Guru, nyaris saya kamu nyanyi. Wios we cobian heula. Aduh, goki gitu tah beten balik naos ya Glen. Ayeuna tuluykeun pesa. Mohon Bu Guru. Cicak ding. Gedean kesa. Toke ding. Gedean kesa. Bayawak ding. Gedean. Buaya ding. Teh sorana lain satona. Geus ayeuna mah punten maneh jadi leutik ah. Gedean Bu. Punten maneh ayeuna mah leutik. Gedean deui Bu. Punten maneh ayeuna leutik. Punten Abu anu digedean teh lain sualana. Barudak kiamat teh engke gunung sing meletus, tsunami di mana-mana, gempa bumi bakal aya, KKP alam dunia bakal hancur. Yes. Lawan sakesa kadonya siesan. Nyato atuh ngaos ge bakal libur. Ya orang libur dah orang oge bakal modal. Terang ke ayeuna teh keusum virus corona. Terangnya di jalan teh saputus kumaha. Aya batuk, demam tinggi, terus tenggorokan sakit pokona mah sieun pisan. Tapi nahannya tetangga abdi bet kitu di jalan teh. Emang kumaha? Pokona mah kesebeleun we. Nah kitu lain virus corona meureun. Corona eta teh. Corona naon? Koretna kabina-bina teh. Aduh. Sadaqallahul-adzim. Barudak ditanyakeun. Glen tekan hati Pak Ustad mah. Pak Ustad, kita mau nanya, minta duit. Cokot duit nanya naon maneh? Naon? Hati Pak Ustad mah. Tenang Pak Ustad, ku abi artikeun nama. Sok kelen bade naros naon deui? Oh, artina teh kudu ngaca surat naon supaya kahindar virus corona. Atuh eta mah gampang. Baca we surat edaran ti pamarentah. Tah barudak lamun urang keur puasa ngasaan saeutik tina masakan eta hukumna teh makruh. Nah, Pak Ustad, mama abi mah nyoel saeutik teh make sangu sama tung. Eta mah lain ngasaan, eta mah rewong. Nah, Pak Ustad, mama abi mah nyoel saeutik. Buat tilu. Action. Pelangi.
Oke, aduh lo kan.